Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soli sareng soliha. Kumaha kabarna? Damang. Pamudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Sehat jasmanina, sinareng sehat rohanina. Amin. Tepang deui sareng Ustazah Nur di pangajaran bahasa Sunda. Sataacan ngawalan pembelajaran dinten ayeuna, hayu urang sami-sami ngadua heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna nyaeta masih di pangajaran 2 perkara kaulinan barudak. Mangga dibuka bukuna halaman 18 materina tentang ngajawab pangajak batur. Mangga ditingali contoh kalimah pangajak di halaman 18. Nomor kahiji, Rian urang diajar babarengan yuk. Jawabanana, hayu kaleresan abdi ge teu acan. Rian, kita belajar bareng yuk. Rian menjawab, ayo, kebetulan aku belum mengerjakan. Silahkan dilihat di bukunya ketika kalimat pengajaknya ada yuk dan tanda panyeluk atau tanda seru, berarti menjawabnya juga harus depannya menggunakan kata hayu atau ayo ketika kalian bisa melakukan kegiatan itu atau bisa melakukan ajakan teman kalian. Contoh anu kadua nyaeta Vini. Vini, ameng sondah bareng abdi yuk. Jawabanana, moal abdi mah bade ngerjakeun PR heula. Vini, bermain sondah bersamaku yuk. Jawaban Vini, dia tidak bisa. Enggak saya harus mengerjakan PR terlebih dahulu. Jadi, walaupun jawabannya penolakan, tetapi harus sopan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Pamudah-mudahan Ustazah Nur deui carioskeun anjeun sadaya tiasa paham. Amin. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.